Episode ke-50 sabab yakin moal eleh, Ibro geus teu mikir panjang, manehna nyanggupan. Ibro nya kakak bari ngabayangkeun mobil Udin di asupan 200 pepetasan dina kaayaan hurung, geus moal salah, jok sarta interior laina pasti bakal amburadul. Waktu nu alus keur ngawiwirang si Udin, cek hatena. Kabeh nu aya di dieu kudu nyasian, kuring rek balap jeung si Udin. Saha anu eleh, pepetasan anu ayena aya di Darwin bakal diledakan di jero mobilna, cek Ibro bari malik ka Udin. Hayu Din, start diharap, geus nepi ka parapatan dipati ukur balik deui. Saha anu kahiji balik deui ka dieu, eta pemenangna, tempas Ibro bari asup kana mobilna. Babaturan anu harita geus aya di jero ge rabul kaluar, atuh beki rame jelma harapan Sansko. Sarerea hayang nenjo balapan dua mobil anu dianggap teu saimbang. Elsa ngarangkul tak-tak icih, sabab Elsa apal kana kualitas sagala jenis mobil mewah, sabarnya cih, sanajan kuring ge teu yakin, tapi mudah-mudahan Kang Udin anu menang. Tapi icih kala lumpat nuju ka Udin anu geus rek asup kana mobilna, batalkeun Kang, ulah dilayanan. Moal nanaon nyi, akang pasti menang. Nyai mawa sapu tangan pan, tah eta acungkan dimana akang jeung si Ibro geus siap, pikeun tanda start, jawab Udin bari asup kana mobilna terus di starter. Mobil kalaluar, dituturkeun ku jelma loba anu langsung ngabaris di sisi jalan, jeung ku kabeneran jalan harita rada sepi, ukur sababaraha kendaraan anu liwat, kawantu lain poe libur jeung masih dina jam kerja. Icih mikeun sapu tangan ka Elsa. Elsa ngarti, sapu tangan ditarima terus Elsa ngalengkah ka tengah jalan bari ngajiwir sapu tangan, rek dua mobil kenca jeung katuhuan Elsa, lalaunan Elsa mundur sangkan tanda start timanehna katenjo ku dua supir. Ibro kawas nu teu sabar ngagerung-gerung mobilna bari ngareretan Udin, tapi Udin mah kalem teu nembongkeun ekspresina naon. Panangan Elsa geus ngacung duanana, anu kenca mulai ngacungkeun tilu ramo. Sedangkan anu katuhu aya sapu tangan, anu siap dikebetkeun, ramo Elsa mimiti ditilepkeun hiji-hiji, tina tilu jadi dua terus hiji, bari dituturkeun ku panangan katuhuna ngebetkeun sapu tangan. Sanajan boga kayakinan menang, tapi Ibro langsung ngajejek gasna nepi ka pol, manehna hayang mere jarak sajauh-jauhna sangkan Udin leuwih wirang. Ngan teu disangka ku manehna, sakolebat kalangkang hideng nyiap ti katuhu nyemprung ningalkeun mobil manehna. Sanajan ukur saliwat, Ibro sempet ningali tulisan 520 dina buntutna, Ibro geus bisa mastikeun yen eta mobil Udin. Ibro ukur molohok, teu mungkin mobil boyot bisa nyiap mobil manehna padahal acan nepi-nepi acan ka tempat puter balik nu dituju. Memeh mobil Ibro puter balik di parapatan, mobil Udin mah geus nyemprung balik deui ka arah Sansko, suku Ibro ngadadak lemah, geus percuma maksakeun ngudak ge, yakin moal ka udak, komo balikna mah jalan rada nanjak, jadi manehna nyerah balik deui ka Sansko lalaunan. Nenjo mobil Udin geus datang, kabeh surak bungah, komo Elsa jeung icih mah, ajrak-ajragan bari jejeritan. Udin parkir terus kaluar tina mobil, ngalengkah kana meja taman nyokot kantong pepetasan anu tadi dijingjing ku Darwin. Teu lila mobil Ibro ge asup terus parkir. Ibro turun langsung ngagedik nyamperkeun ka Udin anu keur nangtung bari nyekelan wadah petasan. Licik, mobil maneh pasti geus dimodif, cek Ibro nyorowok teu tarima. Samemehna pan geus sepakat, jenis mobil teu masalah, anu penting cara nyupiran jeung kawani. Berarti eueuh pakuat kaitna jeung mobil, ieu ngadu skill nu mawa, napake nyalakan mobil, bener, cek Udin ka Ibro tapi bari ngareretan ka Sararea menta pendapat. Bener, cek Sararea hampir babarengan, dasar tukang tipu, cek Ibro ambek-ambekan bari tetenjrak. Balapan geus angges, pemenangna geus jelas, ulah kalah kaleweh, sok tinggal-tingalikeun taroana, cek Elsa mamanas Ibro. Saurang awewe laina oge ngomong, sok bro, jadi lalaki kudu gentle, kudu era ku janji. Darwin oge ngomong, geus antep lah, urang arasup wae ka jero, teu kudu loba ngomong deui,
ulah maksanu embung, anu penting kabeh ayana pada apal kumaha sifatna, urang saruka bungah weh di jero bari makan-makan. Kabeh di dieu babaturan, jeung kabeh ge pada apal mobil anjeun mahal, tong boro di asupan pepetasan, kagores satik ge pasti anjeun lebar, matak lain waktu masa acan tarohan, dipikirkan heula akibatna, lamun teu wani tarohan mah ulah, cek Icih nyoba nenangkeun suasana. Ngadenge Icih nu ngomong, harga diri Ibro justru asa dilecehkeun, cek saha aing teu wani, mana pepetasan, ka dieu, bari ngareret ka Udin menta kantong anu eusina pepetasan. Udin ngalungkeun petasan, terus disanggap ku Ibro. Pepetasan dina kantong dikodok, sarantuy diamparkeun dina jok tukang, sarantuy deui diamparkeun di jok hareup. Nenjo Ibro geus kalengitan akal sehatna, baturna anu ngarasa mobilna padeket jeung mobil Ibro langsung mindah-mindahkeun mobilna ngajauhan. Sanggeus pepetasan diamparkeun, Ibro nutupan kabeh kaca mobil sarta mariksa panto bisi aya nu muka. Geus yakin kabeh sesuai jeung janji tarohan, Ibro nyokot sumbu tina rantuyan pepetasan, disambungkeun dua sumbu sangkan ngahiji terus diduruk, gebluk panto ditutupet, manehna mundur ngajauhan. Kaciri pating kolebat sene sarta sora pating beledukna pepetasan di jero mobil. Kawantu mobil mahal anu boga peredam alus, sora pepetasan teh teu matak ngagaruwahkeun jalma anu jauh. Awalna ukur kaciri sene letik bari pating burisatna busa bari jil tina jero jok mobil. Tapi lila kalilan di jero mobil geus teu katenjo nanaon, ukur warna bodas anu asalna tina hasep pepetasan anu terus-terusan bitu. Sajongjongan anu lalajo ukur cicing ningalikeun, sedengkeun Ibro mah terus ngudupruk diukna tanah bari tungkul. Sababaraha jelma masih mantengkeun HP-na ngarekam sakabeh kajadian sarta boga niat rek ngaposting kajadian langka ieu kana YouTube. Sora pepetasan lila kalilaan mimiti reda, ukur hiji dua nu masih bitu, atuh sarerea surak. Ngan teu disangka-sangka kaca mobil bitu hasep bodas anu tadi ukur katenjo di jero ayena ngelun kaluar dituturken ko seneng ngagulidak tina dashboard jok jeung interior laina nu keur kaduruk. Ibro ngorejat hudang, telepon pemadam, bari lulumpatan ngurilingan mobilna. Ibro teu nyangka efek tina pepetasan bakal ngaduruk sagalana di jero mobilna. Disangka ku manehna paling ukur cacat di sababaraha tempat. Seneng ngarembet ka bagian luar mobil, cat mobil geus hurung, ban oge mimiti kaduruk, bau karet kaduruk sarta hasep hideng mimiti ngumbul ka langit. Jadi pas mobil damkar datang teh ukur kari rorongkongna hungkul, geus teu katenjo deui gagahna BMW 530. Ibro lewe kokosehanna tanah ningali mobilna disemprot ku damkar terus digusur ku mobil derek ngajauhan ti tempat eta. Episode ke-52 ekspresi nanaon dina benget Darwin sanajan kajadian aya di lingkungan restorana, malah manehna ngarasa lucu, bari tanpa sakanyaho batur ngacungkeun jempolna ka Udin, terus nyamperkeun ka Ibro. Gestong dipake hanjakal, waktu beki nyerelek, yuk kajero. Cek Darwin bari nangtungkeun Ibro. Ibro sabenerna hayang langsung balik ku sabab era, tapi si Udin pasti bakal leuwih atau mun manehna balik, akhirna nangtung bari ngabeberaah maneh, ukur kalengitan mobil hiji, teu nanaon, cek Ibro bari ngeprukan kokotor. Bener, Ibro loba duitna, naon hartina ukur hiji BMW, cek saurang baturna. Sarerea ngabring naluturken Darwin ka ruangan acara anu geus disiapkeun. Di ruangan geus nyampak sababaraha meja bulet anu masing-masing dikuriling ku 4 kursi, tiap meja pinuh ku sagala rupa sajian, di juru ruangan aya panggung letik sarta spanduk anu digantung tulisana reuni jeung peresmian restoran. Hiji-hiji nuju ka Darwin, mikeun kadona masing-masing bari sasalaman ngucapkeun selamat. Udin jeung Ici oge maju mikeun kadona, sukses terus nyawin, ieu hadiah ti kuring duaan, cek Udin. Ici ge ngomong, sukses nyawin, mudah-mudahan usahana maju terus sarta bisa muka cabang di mana-mana. Hatur nuhun, cek Darwin bari ngaharewos ka Udin, geus 1 taun anjeun kawin, rek iraha batian.
Sanajan ukur ngaharewos, tapi ku Ici kadenge jelas, atuh Udin jeung Ici ukur silih reret bari nyikikik, acan waktuna win, acan kafikir boga budak, fokus heula neangan duit jeung boga imah, piraku rek ngagedeken anak di imah kolot, cek Ici Sri. Bener pisan, sapamikiran jeung kuring, cek Darwin bari ngagupayan saorang awewe pendek gendut pake makeup kandel nu keur ngobrol jeung Elsa, itu pamajikan kuring, cek Darwin bangga. Udin jeung Ici ngareret bari rada kerung ningali awewe butikek nuju ka maranehna anu cek Darwin eta teh pamajikana. Mani asa nararumpang, Darwin anu jangkung kasep bisa menangkan pamajikan model kitu. Tapi rasa eta teu ditingalikeun, Udin jeung Ici manggut ka eta awewe bari imut. Darwin, saha ieu? Cek eta awewe nanya ka Darwin. Ieu batur sakola ngaranna Ici, ieu Udin salakina, cek Darwin ngajelaskeun. Terus malik ka Udin, Din, cih, ieu pamajikan kuring ngaranna Lili, cek Darwin deui. Oh, anu baheula dikawinkan ku akina lain, cek Lili. Darwin kaget, era ngadenge omongan Lili, ngareret ka Udin jeung ka Ici bari muringis. Untung Udin jeung Ici surti duanana, teu nembongken riuk kasinggung, muhun pisan, eta abdi, jawab Ici bari imut. Udin pura-pura teu ngadenge, jadi teu ngajawab nanaon. Sabab suasana mulai teu geunah, Darwin nitah Ici jeung Udin diuk, sok dariuk ulah narangtung wae di dieu, cek Darwin bari narima batur-baturna nu laina anu geus antri tukangan Udin Ici. Karek ge Udin jeung Ici ngaleos neangan tempat diuk nu masih kosong, Lili buburu ngorehan kado, neangan kado ti Udin, geus kapanggih kado dibuka, katingali aya gulungan kain di jero, ieu naon? Cek Lili ka Darwin anu harita masih sibuk keneh narimaan kado jeung ucapan selamat ti 5 urang deui anu masih nyesa dina antrian. Dagoan heula atuh, ieu acan beres, jawab Darwin bari rada molotot. Dijawab kitu ku Darwin, Lili manyun, terus ngodok esi kado, gulungan kain dibuka, brek hiji lukisan abstrak. Nanaonan ieu? Mere lukisan budak ukur curat coret, nya baucet, nya warna kaina geus kusem jaba teu make figura, paling harga 10.000, cek Lili bari ngajiwir lukisan ditingalikeun ka Darwin nu karek beres narimaan antrian tamu. Montong nganilai pamere tina harga, ieu simbol kanyaah ti babaturan ka kuring, cek Darwin bari ngarebut lukisan tina lengan Lili terus digulung deui. Babaturan sakelas model kitu teu kudu di deketan, untungna. Tenjo tuh kana meja, sabaraha biaya hidangan anu ku urang disadiakeun, anu didaharku maranehna teu sabanding jeung pamerena, pan rugi, jelema model naon anu tega ngarugikeun babaturan sorangan, cek Lili kukulutus. Darwin ambek, keterlaluan, dina acara kieu masih ngitung untung rugi, bari gogodek. Lili langsung nangtung bari mulak cangkeng, nya jelas atuh, bapa urang anu ngamodalan ieu restoran, maneh nyumbang naon. Darwin cicing bari terus tungkul, hariwang babaturan aya nu ningali, jadi tenem pas deui omongan Lili ngarah teu ka papanjangan. Kurunyung Ibro anu kacirina geus bisa mopohoken kajadian tadi, manehna kapanderian mikeun kado, win, restoran maneh geus diresmikeun, tapi kuring bingung rek mere barang naon, jadi wayahna tarima ieu mangrupa duit, cek Ibro bari mikeun amplop. Lili langsung ngajewang eta amplop tina pandangan Ibro, ditimang-timang bari dirampaan, ngarasa amplop teh berat manehna seri ka Ibro, nuhun ya Kang, cek Lili bungah. Ibro sabenerna mah hayang ngabiri gidik nenjo awewe butikek pake makeup kandel nyerengeh ka manehna, tapi sabab tengenaku Darwin jadi basa-basi tumanya. Win, tadi kacirina hadiah ti Udin geus dibuka, naon esina? Darwin geus calangap rek ngajawab ngan dipihelaan ku Lili, ukur rongsokan lukisan, paling hargana 10.000. Ari jelma miskin mahnya kitu, geus teu aneh, cek Ibro bari rurat reret neangan kursi kosong. Udin diuk sameja jeung Ici katut Elsa, sabab didinya masih aya hiji bangku kosong. Ibro akhirna diuk didinya, sameja teh atuh jadi opatan. Elsa, majar ayana mah gawe di Bima Raya, bener eta teh,
cek Ibro ka Elsa. Bener, karek asup, cek Elsa, kabeneran atuh, indung kuring ge gawe di Bima Raya jadi manajer di divisi umum, cek Ibro. Sababaraha urang anu ngadenge omongan Ibro curinghak, wah hebat atuh, wakil manajer umum. Ibro ngareret kanu nanya, karek satahun dipromosikan jadi wakil manajer. Gaji wakil manajer di Bima Raya pasti gede, ukur sababaraha juta ari gaji mah, tapi sampingana loba. Ayeuna Bima Raya keur aya proyek hotel tahap awal, tina proyek ieu wae geus kacepretan 20 jutaan, jawab Ibro. Pantesan maneh loba duitna, Bapak usaha, indung wakil manajer. Perusahaan Bapak urang keur rada parem saprak di blacklist ku Bima Raya. Tapi untung indung masih gawe jadi proyek leletikan anu teu ditenderken ku Bima Raya masih kabagean ti indung, jadi lumayan lah, teu pati karasa. Urang ge sabenerna mah hayang gawe di Bima Raya, geus ngirimkan lamaran, tapi geus sababaraha minggu acan aya kabar, bisa teu indung maneh nulungan sangkan kuring ditarima. Ibro unggek, siap, nyieun we lamaran anyar, kirim kana WA urang, ke ditingalikeun ka indung. Udin teu bisa nahan paroman bengetna ngadenge indungna si Ibro gawe di Bima Raya. Kulantaran indung anjeun bisa nulungan batur gawe, naha teu ngasupkeun anjeun ka Bima Raya, Udin nanya. Teu hade indung jeung anak aya di hiji perusahaan nu sarua, atuh bakal jadi sorotan batur, jawab Ibro. Terus Ibro ngomong deui, saprak perusahaan Bapak kuring di blacklist, jadi geus teu ngagawean deui teknik konstruksi. Tapi justru jadi pemasok bahan bangunana melalui indung kuring, tah kuring ayena babantu Bapa neangan bahan. Kuring ngarti, cek icih, proyek kamari dibagi 2 tender, konstruksi jeung dekorasi, indung maneh ngarekomendasikeun perusahaan Bapa maneh ka kontraktor konstruksi dina hal pengadaan bahan bangunan, jadi tina harga bahan geus untung, terus indung maneh ge menang komisi ti kontraktor nu 20 juta. Pinter? Bener pisan, ieu karek tina proyek awal nu ayena, acan tina proyek-proyek selanjutna, engke, kari itung, jawab Ibro bari nyerengeh bangga. Episode ke-53, Ibro inget basa panggih jeung Udin di Bima Raya rek ngalamar gawe, anu tangtuna langsung ditolak ku Bima Raya. Mane sorangan kumaha Din, jadi lalaki teh kapokan, rek iraha ngalamar gawe deui. Udin teu buburu ngajawab. Dina fikirnana Udin nyarita sorangan, duh wah robahna ieu jelma, geus diusir ti Bima Raya bari ditenggelan ku satpam terus perusahaan bapana di blacklist, adina bahkan disiksa ku anak buahna Kang Bahar, tadi mobilna kaduruk masih sempet ngabolekerken praktek curang indungna di Bima Raya, ayena mulai muka masalah deui jeung aing. Akhirna Udin ngajawab, eueuh waktu bro, sapopoe waktu kuring dipake ngurus imah mitoha. Masak, balanja sayuran jeung sajabana, ditambah ayana kudu antar jemput icih ngantor, saacan indit kudu pangistrikakeun heula baju icih, balikna kudu mencetan icih, hese keur ijazah SMP hayang gawe merenah salian balik deui jadi kuli ngaduk, jawab Udin, ngajawab kitu teh ngahaja ngarah Ibro sugema, tepi kamana manehna ngahina, rek terus dilayanan. Anu ngadenge jawaban Udin, kabeh pating cakakaak nyengsrikeun Udin ka asup Ibro. Iwal ti Darwin Elsa jeung icih, komo icih mah langsung tunggul, bengetna bararem balas era. Icih ngusapan kana panangan Udin bari ngomong lalaunan. Tos atuh Kang, ulah dijelaskeun teuing, dasar taya ka era, sapopoe ukur jadi beban pamajikan, cek Ibro. Tapi kan kuring teu maling, teu ngarampas, teu menta, jeung icihna ge ikhlas. Nah make kudu era, cek Udin. Nu laina masih saleserian ngadenge satiap jawaban Udin, karek ayena manggihan salaki model kitu, bisa menangkan pamajikan gelis bari sagalana dicukupan ku pamajikan. Intina, kabeh ngarasa sirik, iri, jeung geleku cara kahirupan Udin. Harita Darwin jeung Lili mulai naek kana panggung. Pasangan anu nararumpang ieu kaciri kontras pisan boh dina dedegan oge, dina sifat, Darwin anu jangkung bodas jeung sopan nangtung pagigir-gigir jeung Lili anu pendek gendut kawas nu eueuh behengan bari angkuh.
Darwin maju salengkah mimiti biantara. Hatur nuhun geus daratang nyumponan kana ondangan kuring bari mere kado anu sakieu lobana, Lili jeung kuring bungah, sakali deui hatur nuhun, terus mundur deui salengkah bari nitah Lili maju. Lili maju, pikeun ngahormat ka anu tos masihan kado, kuring rek ngumumkeun detail isi kado nu geus ditarima. Kabeh curing hak, ngarasa kaget bahwa isi kado bakal diumumkeun. Padahal telumrah dilakukan di hiji acara naon wae, sabab sarua jeung muka aib batur, tapi aya oge anu kaciri bungah sarta ngeprokan tanda satuju, jelma kieu biasana pupujian, salah saurang nu ngeprokan di antarana Ibro. Darwin sorangan tenyang ka Lili bakal ngumumkan isi kado ka harepen nu merena. Bari nyekelan kertas, Lili ngamimitian, sadayana aya 25 kado. Hatur nuhun ka Tony anu tos masihan artos 500.000, hatur nuhun ka Dian anu tos masihan 2 gram gelang emas, hatur nuhun ka Lingling anu tos masihan ukiran patung naga tina kayu jati, hatur nuhun anu kacida agengna ka saderek Ibro anu tos masihan artos 1 juta, ieu mangrupakeun hadiah pang agengna, cek Lili bari keprok saacan neruskeun maca daftar saterusna, dituturkeun ku sora keprok ti kabeh jelma. Sawareh pada muji ka Ibro. Ibro anu ngarasa dirina keur diperhatikeun ku sarerea buburu nangtung bari manggut. Nuhun oge ka Udin sareng Icih anu tos masihan lukisan kuno, cek Lili neruskeun macakeun daftar, ngan teu kebat maca daftar saterusna lantaran kaburu ngaguru sora Sri Patinca Kakak di ruangan nyilep sora Lili. Udin pada nyurakan. Udin, anjeun mampu meuli BMW 520. Mampu oge ngamodifna, tapi kunaon mere kado ka babaturan sorangan ukur lukisan anu hargana teu sabaraha, cek Ibro anu memang diuk sameja jeung Udin. Jep ruangan jempling ngadenge Ibro nanya ka Udin, kabeh hayang nyaho naon jawaban Udin. Marane teu nyaho nilai barang, kunaon geus bisa ngira-ngira harga. Jawab Udin kalem. Urang nyaho alasan maneh meuli lukisan, sabab harga lukisan memang teu bisa ditebak. Tapi moal mungkin zaman kiwari masih aya karya ori hasil seniman top anu masih dijual di toko. Paling eta duplikatna, lukisan asli mun teu dijual di pameran pasti di pelelangan. Moal sagawaya, cek Ibro. Saleresna sabaraha harga lukisan eta Kang, cek Icih anu memang teu apal sabaraha Udin meuli eta lukisan. Pokona hargana moal sabanding jeung barang-barang anu geus disebutkeun biu ku Lili. Sanajan kabeh dijumlahkan moal bisa ngelehkeun harga eta lukisan, jawab Udin. Ibro nya kakak, geus jelas tadi kuring anu panggedena mere 1 juta, maneh teu keur ngimpi mah, aya 25 kado anu tadi disebutkeun, berarti 24 anu kudu dihitung, ti kuring 1 juta, upama anu 23 kado deui dirata-ratakeun 500 ribuan berarti 24 kado eta nilaina geus 12,5 juta. Emangna aya harga lukisan nu saluhuran eta? Kabeh saleserian deui ngadenge penjelasan Ibro anu dianggapna bener. Lili ti luhur panggung nanya ka Udin, Udin, sabenerna eta lukisan saha? Lukisan karya seniman top di Jogja, jawab Udin, oh. Kabeneran bapak kuring ahli seni oge, ngoleksi barang-barang antik, anjeunna bisa nganilai harga barang ukur tina ningali rupa, bapak kuring ngaranna Herman Wiranata, geus pada kenalkan kana namina, urang calukan, kabeneran aya di dia, cek Lili bari naek kana tangga nyalukan bapana. Elsa langsung kaget, Herman Wiranata, arkeolog wow, ahli arkeologi dan peninggalan budaya, kuring pernah ningali dina TV. Bener, tah ieu bapak kuring, cek Lili bari turun tina tangga dituturkeun ku aki-aki make kaca panon kandel. Lamun kitu, yu urang saksian sabaraha sabenerna harga lukisan Udin, lamun bener hargana bisa ngalawihan harga kado ti 24 urang, kuring rek ngadahar meja ieu, cek Ibro nangtung bari nepak meja harapena, terus diuk deui. Hak siah, mane bakal nenggar cadas Din. Tenyang kapan bakal aya ahli budaya di dia, hahaha, cuk Ibro lalaunan ka Udin. Di handapan meja panangan Icih pagah nyekelan panangan Udin sieun Udin kawiwirangan, tapi ku Udin panangan Icih buburu diusapan mere kode sangkan Icih tenang.
Icih rek teu hariwang kumaha, sabab dina mobil basa indit kadiu, Udin nyebutkan yen harga lukisan teh murah, teu penting ku harga anu penting merena ikhlas. Lantaran aranjen teu percaya, urang pasrahkeun ka ahlina, siap-siap weh nyaksian Ibro ngadahar meja, cek Udin enteng. Ulah gede hate, aing tadi diwiwirang dina balap, ayuna bagean anjen kudu wirang, cuk Ibro ka Udin. Toko asal lukisan dibeli lain toko biasa, garasi opa moal mungkin ngajual barang palsu, eta anu jadi kayakinan Udin. Elsa kerung bari melong Udin, lalaki ieu pinu ku kayakinan anu teu disangka-sangka, kajadian di rumah klasik, balapan mobil, terus ayana masalah lukisan, kabeh disingharepan ku kayakinan tanpa kaciri ragu. Harita Herman Wiranata geus aya di luhur panggung nangtung di antara Darwin jeung Lili. Hatur nuhun ka kabeh anu geus ngahadiran acara peresmian restoran anak jeung minantu kuring. Kuring turun ka dieu kulantaran ngadenge aya hiji karya lukisan kuno anu kudu dinilai jeung diidentifikasi hargana. Kadorong ku profesionalisme kuring sabagai ahli budaya. Kuring hayang nenjo eta lukisan. Episode ke-54, Pa, ieu lukisana, sadayana naksir hargina ukur puluhan ribu, naha leres. Cek Lili bari ngasongken gulungan lukisan ka Herman Wiranata. Herman Wiranata narima lukisan tina lengan anakna, terus ngagusur kursi diuk, lukisan lalaunan dibuka, bari ngangsrotken kacamatana Herman mariksa detail tina eta lukisan, timimiti jenis kain, cat anu dipake jeung sababaraha bagian dipariksa, nu kaliwat. Hadirin kabeh cicing. Tes sabar nungguan hasil tina penilaian Herman Wiranata. Katenjo Herman rada kaget, tapi akhirna imut, lukisan digulung deui ati-ati pisan kawas memperlakukan harta anu kalintang mahalna. Bari dibikeun ka Lili, jaga lukisan ieu ulah sampe karuksak. Anu saterusna Herman Wiranata nangtung, ti saha lukisan eta kuring moal tumanya. Tapi anu mere ieu lukisan tangtu jelema sederhana anu embung nembongken gedena kanyaah ka babaturan. Sobat anu teu bisa dianggap remeh, cek Herman Wiranata bari ngarenghap. Hadirin silih reret, bari ngalenyepan makna tina omongan Herman. Lukisan ieu teu kuno, umurna karek sababaraha taun, dilukis ku pelukis terkenal Jogja anu ngaranna Syam Terajana. Lukisan Syam rata-rata dijual harga jutaan. Bahkan dina hiji pelelangan kungsi aya anu tembus hampir samilyar. Keur lukisan ieu, kuring naksir hargana sakitar 60 juta sampai 80 juta. 4 atawa 5 tahun deui bisa naik jadi ratusan juta. Cek Herman bari turun tina panggung terus nuju deui ka lantai 2. Kabeh nu hadir molohok bari ngareret ka Udin, rata-rata netepku tetepan kagum. Ukur Ibro jeung Lili anu kaciri rada teu suka. Din, karnaon anjen mere barang mahal ka kuring padahal anjen sorangan lain jelema mampu, cek Darwin ngarasa kagagas ku Udin. Win, kado masalah hate, kuring teu paduli ku harga, kaikhlasan kuring anu mere jeung kaikhlasan anjen nu narima eta geus cukup nembongken hubungan antara anjen jeung kuring lain sakadar babaturan. Tapi memang bener-bener sobat, jawab Udin bari seri ka Darwin. Kabeh hadirin unggut-unggutan, deui anu wani ngahina Udin. Lili anu nyaho saha bapana, moal mungkin bapana bohong, jadi manehna oge tungkul, sabab eraku omongan Udin biu jengku panilaian manehna sorangan samemehna. Icih Noel ka Udin bari nanya lalaunan, nu lers ari eta sabaraha akang meserna. Akang teu meser nyi, eta pamere ti babaturan, tempas Udin. Lukisan puluhan juta dibikin cuma-cuma, cek Icih melong banget Udin teu percaya. Nya meren babaturan akang sarua jeung si Ibro, disangka lukisan eueuh hargaan anu akhirna dibikin ka akang, jawab Udin. Udin nangtung netep Ibro, jadi kumaha cara anjen ngadahar meja anu sakieu gedena, naha kudu diragajian heula potongan laletik. Ibro bener-bener era, ngeluk kawas buut menang mabuk. Aing teh tengimpi modal tapi naha poe ieu ngalaman sabaraha kali kawiwirangan ku jelema anu paling dipikangewa. Mobil kaduruk bisa meuli deui, tapi ieu ngadahar meja, mustahil. Cek batina, bro,
anjen sorangan anu ngajangjiken rek ngadahar meja. Nah kalah ka cicing, hanjakal, cek salah saurang. Bener, kabeh keur narungguan, cek saurang deui. Ibro nangtung bari matana barerem, anjen kabeh babaturan, tapi kunaon teu baroga perasaan. Hor, anjen nuges ngajieun janji sorangan, tempona ditagi kunaon jadi nudu ka batur teu boga perasaan, cek Elsa kasinggung ku omongan Ibro. Kuring ngaku salah sarta mentah hampura ka sarerea, khususna ka Udin jeung Icih, teu bisa marane ngalampura ka kuring, cek Ibro carindakdak. Ningali Ibro mentah hampura kabeh cicing, Udin langsung ngomong ka sarerea. Teu gampang kersa urang Ibro anak pengusaha kaya mentah hampura, ieu kajadian langka. Hargaan, ulah dipaksa deui ngadahar meja, kuring jeung Icih tangtu ngahampura masalah ngadahar meja. Kumaha aranjen, cek Udin. Satuju, anggap eueuh kajadian nanaon, leuwih hade urang dalahar, beakeun hidangan dina meja, ulah didahar jeung mejana, cek Darwin bari seri ka sarerea. Ibro ngarasa ngemplong, terus diuk, tapi lalaunan ngaharewos ka Udin, ieu acan angges, iraha-iraha pasti dibales ku aing. Udin ukur nyerengeh bari ngaluarkeun HP na ngecat Susi. Susi, cek wakil manajer bagian umum, audit hasil pagaweana, sabab kuring curiga aya kong kali kong jeung usaha salakina dina masalah pengadaan bahan bangunan, lamun kabukti aya penyimpangan, geus teu kudu loba tatanya deui ka kuring, langsung pecat. Mangga juragan, sabot sarerea keur balakecrakan dalahar bari saruka bungah, panto kaca digedor bari langsung didorongku sababaraha jelma anu kacirina preman. Kabeh ngarasa kaget bari ngareret ka arah panto asup, di jero geus ngabedega 3 urang preman, sarta sababaraha urang nungguan di luar. Saurang, anu diperkirakan pamimpina nuju ka arah Darwin langsung ngaranggem kerah baju Darwin, muka restoran anyar bari eueuh beja pisan ka aing, kurang ajar, cek eta lalaki. Lili anu diuk di gigireun Darwin pias, aya naon ieu Kang? Samemehna memang kungsi aya 2 preman anu datang majek duit menta biaya keamanan. Tapi tenyang ka ayena bakal daratang deui preman bari jumlahna loba. Aing datang ka dieu lantaran parenta ketua, geus jadi aturan saha wae anu muka usaha di wilayah ieu, kudu mere 5% tina hasil usahana pikeun biaya keamanan, sarta mikeun lahan parkir pikeun dikelola ku aing. Lamun kewajiban eta dibayar lancar, keamanan restoran sapinuna jadi tanggung jawab aing, kaharti, bari matana molotot ka Darwin anu kerah bajuna masih diranggem pagah. Lamun teu satuju, tutup restoran ieu ayena pisan. 5% tina kauntungan restoran jeung mikeun lahan parkir keur keamanan ilegal, eta meres ngaranna, cek Darwin nahatena. Bere kuring waktu keur mikir, tempas Darwin teuing boga kawani timana, Ibro ujuk-ujuk nangtung. Saha maneh, pamimpin preman ngalepaskan ranggemana terus ngareret ka Ibro. Diuk, emangna aing kudu laporan heula ka sia saha aing. Ibro ngomong deui bari mulak cangkeng, kulawarga kuring wawu jeung camat sarta perwira polisi di daerah ieu. Oh, maneh rek nelepon camat jeung polisi? Bener. Ayena marane kaluar lamun teh hayang modar, Ibro ngancam bari ngaluarkeun HP-na. Sok telepon sebutkeun aing Komar, lamun bener aya anu bisa wani ka aing moal pernah datang deui ka dieu. Tapi lamun teu bisa, sia anu bakal disiksa ti heula ku aing, cek eta preman. Ibro, gancang telepon, tulungan, cek Lili. Ibro buburu nelepon camat. Halo Pak Camat, abdi Ibro Wijaya. Kunaon aya preman di wilayah Bapak? Di mana? Coba jelaskan kronologina. Di dago Pak, rerencangan abdi muka restoran, ayena nuju diganggu ku sababaraha preman anu menta dana keamanan kalawan maksa, janten abdi nelepon Bapak. Hampura, kuring teu boga wewenang turun langsung. Hadena anjeun ngahubungi heula pemerintahan desa setempat atawa nelepon polisi, kuring masih aya meeting. Ibro molohok, tesangka camat bakal ngomong gitu, padahal waktu bapana masih jaya, tiap aya proyek di wilayah ieu, pasti camat eta sok kacepretan duit ti bapana,
ayena manehna asa teh dianggap pisan. Terus Ibro nelepon deui, ayena ka saurang perwira polisi. Wilujeng sore Pak Anwar, kuring Ibro Wijaya, butuh bantuan anjen pikeun nangani masalah preman di restoran babaturan kuring, Sansko di Dago. Ibro, preman anu nyekel wilayah eta ngaranna Komar tangan kanan Murad sorangan anak buahna Kang Bahar, hadena anjen ulah ikut campur. Yakin teu bisa nindak Pak, anjen tangtu nyaho saha Kang Bahar pan? Pak Anwar, di proyek anjen dibayar ku indung kuring pikeun ngabekingan sababaraha pagawean Bima Raya, kunaon ayena teu bisa. Hahaha, na anjen acan nyaho kitu, karek tadi indung anjen geus dipecat ti Bima Raya. Dipecat, aya naon, leuwih hade anjen balik terus tanyakan langsung ku sorangan. Komar nenjo Ibro bingung buburu nanya, mana anu majar rek nulungan teh. Ibro tengah jawab sabab kaget ngadenge indungna dipecat ti Bima Raya. Jadi Ibro ukur tungkul bari nyakuan HP-na, na atuh ari gelepok teh pipina ditampiling disusul ku dadana ditonjok. Ibro mundur bari nyekelan dadana anu karasa nyeri. Anu laina bekisieun, oh nu wani nyarita, maneh wani nonjok kuring, cek Ibro bari muringis. Na salah kitu mun aing nonjok sia, cek Komar bari tuluy na jong deui Ibro disusul ku perep bulet ngajebrot pipina, nepi ka Ibro labuh tina korsi terus ngagoler di handap. Ibro ngagorowok menta tulung, tapi eueuh batur nanu usik. Ampun, cek Ibro bari ngangkat dua panangan nutupan benget bari ngarengkol. Gusur kaluar, cek Komar marentahkeun ka dua preman anu masih ngabedega deket pantos sangkan ngagusur Ibro kaluar. Di luar kaciri Ibro ditaronjokan ku lobaan, Komar nuju ka arah Darwin, ku sabab geus aya nu ikut campur. Kawajiban anjen anu tadina 5% ayana naek jadi 10% lamun masih nolak, nasib maneh bakal sarua. Episode ke-55, lamun anjen menta 10%, leuwih hade paehan kuring, cek Darwin pasrah. Dikira aing bobodoan, cek Komar bari nyabut belati tina sapatuna terus disangsangkan dina tak-tak Darwin. Kabeh jalma kaget, anu awewe pating koceak, tunda peso, tenjo saha kuring, cek Udin ka Komar. Sia oge hayang dipodaran, cek Komar bari lalaunan ngareret ka Udin. Tadi sangka ku sararea, barang nenjo Udin, Komar langsung ngaragrakeun peso na bari deku. Acan beak kaget balas kejadian nenjo Darwin ditodong peso, ayena kabeh jelma molohok nenjo Komar sungkem ka Udin. Kang Udin, hapunten abdi teu uninga anjen aya di dia, cek Komar muringis nenjo Udin. Udin ge kaget, anjen wawu ka kuring, uninga Kang, abdi bawahan Kang Murad, abdi ningal anjen di rumah klasik, tem pas Komar bari unggek-unggekan. Udin inget, Murad harita memang teu datang sorangan, masih aya dua andai anu teu milu asup ka ruangan VVIP, salah sahijina Komar, teu aneh lamun harita Komar ningali dirina. Kabeh ngajenghok, teu ngarti kunaon Komar naha sieun ku Udin, ukur Elsa anu faham. Aya naon Kang, akang wawuh, cek icih ka Udin. Udin buburu gogodek sabab sieun icih nyang kasalila ieu Udin gaul jeung preman. Ningali Udin godek, Komar ngarti, buburu ngajelaskeun, kuring teu kenal ka Kang Udin oge teu kenal ka kuring, tapi kuring kungsi nenjo di rumah klasik jeung apal ngaran Kang Udin sabab harita tatanya ka pelayan. Ngadenge penjelasan Komar, Udin hayangnya kakak, tapi ditahan. Komar buburu ngomong ka Darwin, "Pa, anjen baturna Kang Udin, mimiti ayana restoran anjen bebas tina pungutan keamanan. Lamun butuh nanaon, kuring bakal datang ka dieu pikeun ngabantu." Lili leweh bakatku bunga bari ngagabruk ka Darwin, anu hadir lalaunan keprok sarta nganuhunkeun ka Komar jeung Udin. Sabaraha urang batur anjen di luar, hayu tita arasup, urang ngariung dahar babarengan di dia, cek Darwin ka Komar. Sababaraha pelayan Darwin langsung nyiapkeun deui meja jeung korsi, langsung dipinuhan ku hidangan. Darwin sorangan terus nyamperkeun Udin bari ngarangkul nganuhunkeun. "Mun eueuh anjen, duka kumaha nasib kuring,
nuhundin. Sanggeus preman di luar kabeh arasup sarta diuk dina korsi nu geus disadiaken, Komar nuju ka Udin, bari muringis gimir. Kang, hapunten abdi tos nyiksa batur akang, ayena batur akang tersadar di luar, abdi kedah kumaha. Antep di luar sasadarna, nu eta lain babaturan, lain sobat, ngan ukur wawu saliwat, cek Udin ka Komar. Atawa telepon ambulan, bawa ka rumah sakit bisi sadar terus asup ngaganggu acara. Mangga Kang, cek Komar bari buburu nelepon ambulan. Kabeh panon netep Udin, tina anu awalna ngaremehkeun ayena kabeh kagum. Lamun anjeun datang deui ka dieu iraha wae pikeun dahar, tempat ieu gratis keur anjeun jeung Icih, cek Darwin anu ayena diuk harapan Udin dina korsi urut Ibro. Di perjalanan balik, Icih nanya ka Udin ngenaan mobil. Kang, naha BMW Ibro bisa eleh ku BMW ieu? Padahal ieu sahandapan anu Ibro. BMW ieu hasil uji coba modifikasi ti pihak BMW na sorangan. Sabab loba anu nyangka BMW 520 tanagaan, ternyata dimodif satik tanagana bisa maksimal, cek Udin. Icih memang tepati ngartikana mobil, jadi ukur unggut-unggutan. Ibro keur koma di rumah sakit, Freddy geus balik deui ka Australia. Bapana ngadadak stroke jeung dilumpatkeun oge ka rumah sakit lantaran ngadenge pamajikana dipecat ti Bima Raya sarta keur digugat lantaran kanyahoan ku tim auditna Bu Susi geus nyalahgunakeun wewenangna. Ayeuna ngajalanan proses hukum. Keluarga Wijaya bener-bener rungkat. Tapi eta lain kajadian gede anu ngagenjelengkeun. Perhatian masyarakat masih tetap ka peristiwa anu bakal terjadi di Taman Gantung. Sarua pada hayang geranyaho saha anu geus nyewa. Peristiwa ieu bakal terjadi peting ayeuna. Geus lila Udin hayang mere kejutan ka Icih. Saacan indit, Udin nitah Icih pake gaun malam warna bodas. Icih ukurnya tujuan, tapi tetep nanya, Kang, ieu pan ngan ukur rek kaluar pikeun makan malam. Naha abdi kudu pake baju resmi kawas anu rek ka ondangan penting, sanajan poe ieu ulang tahun pernikahan, tapi date kudu kikian. Akang geus nyiapkeun tempat dahar anu bakal teu disangka-sangka ku Nyai, komo ieu pas dina poe ulang tahun pernikahan urang, geus sawajarna dangdanan kudu leuwih istimewa ti poe-poe biasa, sakali dina sataun, jawab Udin. Icih unggek bari imut, manehna oge hayang nyaho, naon anu geus disiapkeun Udin anu cenah kejutan keur dirina. Sanggeus siap, duanana kaluar naek taksi ka Hotel Padma. Turun tina taksi Udin ngagendeng Icih, di dieu akang rek mere kejutan ka Nyai, kumaha numutkeun Nyai. Diajak turun di Padma bari Udin ngomong kitu geus pasti Icih bingung jeung kaget. Akan teu hareuy ngajak abdi tuang di dieu, akang teu bohong. Tilu poe ka tukang akang pesen tempat di dieu, upami Nyai teu yakin, hayu taroskeun informasina di lebet tempas Udin. Icih kagum, sataun ngarumah tangga, acan pernah Udin ngabohongan manehna, komo dina poe penting kawas ayeuna. Abdi percanten Kang, tapi akang teu pesen di Taman Gantung pan, margi wengi ieu Taman Gantung ditutup, aya anu nyewa. Akang mesen tempat di sabelahna, ngara bisa ningali leuwih jelas, saha anu nyewa Taman Gantung, tempas Udin. Tong disamikeun abdi sareng batur Kang, abdi sanes tukang gosip, tara hoyong terang kana urusan batur, bade saha wae anu nyewa, abdi mah moal paduli, teu hayang lalajo, cek Icih karek geduanana asup, saurang awewe ngomong gigireun Icih, Icih, nah aya di dieu, Icih ngareret, aya saurang pamuda anu teu dikenal ngagendeng awewe anu biung ngomong, nu awewe mah Icih wawuh nyaeta niken, nyambung.